Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah petepang diserang para wargi sadayana, mudah-mudahan dina aya dina kayan sehat walafiat, ulang rajengkeun deui kana pangaosan salajengna dina kitab Sulamat Taufik. Hartina teh naon? Taraje pitulung Sulam Taufik teh. Masalahna ayeuna naon? Masalah pikihnya, ilmu pikih anu teu acan aya logatanana mangga urang logatan sasarengan, anu tos aya logatanana samikeun logatanana. Buka halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Urang hadoro heula supados berkah ngaosna ka musannif sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wal mursalin wa suhada'i wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ususun ila ruhi usulim mafuruhim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat alahya'i minhum wal amwat lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslan takdiruhu ra'aitu paslan ra'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal. Paslan jadi maf'ul bih, ra'aitu jadi fi'il fa'il tina paslan jadi maf'ul bih tina fi'il fa'il anu dibuang takdirna ra'aitu ra'aya ra'at ra'aita ra'aina ra'aita ra'aitu ma ra'aitum ra'aiti ra'aitu ma ra'aituna ra'aitu paslan ra'aitu maca kuring paslan kali pasal. Lamun paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Yajibu wajib ala kulli man kasaban-saban jalma sholat anu sholat ieu si jalma muktadian barianan anu anut pi Jumatin dina sholat Jumat au ghairiha atawa liana ieu Jumat. Wajib naon alayata qaddama yen ulah miheulaan ieu si makmum ala imamihi ka imamna ieu si makmum. Jadi yajibu fa'ilna di dieu dihandap yajibu wajib naon alayata qaddama yen ulah miheulaan ieu si makmum ala imamihi ka imamna ieu si makmum. Itu yajibu jadi fi'il, fa'ilna lapat alayata qadama, fa'il meunang nyieun tina jumlahan, fi'il fa'il. Fi'ilna ieu fi'il mudhari, fa'il meunang nyieun tina fi'il fa'il. Lanjutkeun. Naon alayata qadama yen ulah miheulaan ieu si makmum ala imamihi ka imamna ieu si makmum fil muwaqifi dina tempat cicing. Dina tempat cicing wal ihrami jeung dina nalika takbiratul ihram. Jadi dina nalika takbir mah ulah miheulaan pas Allahu Akbar kudu imam heula, geus beres imam tuluy makmum. Batab tulu balik ta batal non al muqaranatu ngabarengan ieu si makmum fil ihrami dina nalika takbiratul ihram. Lamun imam can takbir urang geus takbir batal salatna teu sah gitu. Watukrohu jeung dimakruhkeun isim naon ya dimajhulkeun nya watukrohu jeung dimakruhkeun ieu ngabarengan fil ghairihi dina liana ieu takbiratul ihram. Misalkeun dina ruku bareng jeung imam, ruku imam urang imam ruku tuluy makmum urang nuturkeun ruku tapi bareng turunna teh tah makruh teu nepi ka batal. Lamun dina takbiratul ihram tah miheulaan eta batal. Lamun dina miheulaan dina lian takbiratul ihram mah watukrohu dimakruhkeun doang pikeun dina lian takbiratul ihram. Misalkeun sujud imam can sujud urang geus sujud tah kitu eta teu batal tapi makruh. Ila tamina kecuali dina maca amin waladdallin cek imam teh amin imam maca amin urang maca amin bareng teu naon eta mah.
wa yuramu jeung dimakruhkeun naon takdimuhu miheulanana ieu si makmum biruknin kalawan hiji rukun fi'liyin anu bangsa pagawean. Tah lamun bangsa pagawean tadi kan rukun teh kabagi dua, aya rukun anu bangsa ucapan, aya rukun anu bangsa pagawean. Rukun anu bangsa ucapan contohna naon? Maca Fatihah, maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Tuluy contohna rukun anu bangsa pagawean, ruku, sujud, takbiratul ihram, eta rukun anu bangsa pagawean. Wa yuramu jeung dimakruhkeun naon takdimuhu miheulanana ieu si jama biruknin kalawan rukun fi'liyin anu bangsa pagawean. Miheulaan rukun anu bangsa pagawean mah makruh. Jika tadi imam can ruku, urang geus miheulaan ruku, geus turun ti heula ruku, makruh. Watab dulu jeung batal birukna ini, watab dulu jeung batal. Ieu miheulaan birukna ini kalawan dua rukun. Tah. Lamun mah miheulaanna teh watab dulu jeung batal ieu salat birukna ini kalawan dua rukun, kalawan miheulaan dua rukun. Misalkeun imam can ruku, urang geus ruku, tuluy geus ruku teh urang geus cengkat deui tah. Imam masih keneh nangtung can ruku-ruku acan, urang geus i'tidal. Ruku tuluy nangtung tina ruku, tah eta batal miheulaan ka imam dua rukun, fi'liyin anu bangsa pagawean. Wa yarumu takdimuhu biruknin fi'liyin, watab dulu jeung batal ieu salat. Birukna ini kalawan naon? Kalawan dua rukun. Wa kadza jeung sapertinya kitu deui naon eta wa kadza jeung eta tetep sapertinya kitu deui atahuru ari kapandirian anhu ti si imam bihima kalawan dua rukun. Nya kitu deui tinggalkeun dua rukun li ghairi udrin karena taya udur, tanpa ya udur. Misalkeun contohna imam geus ruku tuluy nangtung deui. Tah, i'tidal teh ya. Urang masih keneh can ruku-ruku acan, eta katinggalkeun dua rukun. Berarti eta ge batal sarua, katinggalkeun dua rukun anu bangsa pagawean batal. Tinggalkeun rukun anu bangsa tinggalkeun rukun salat anu bangsa pagawean dua rukun anu bangsa pagawean batal sarua. Obi aksaro jeung leuwih loba min salasati arkanin tiribatan tilu rukun tawilatin anu tuluy-tuluy lahu tanpa aya udur. Sarua leuwih loba tibatan tilu rukun ge batal. Dua rukun batal. Wa yalama jeung kudu nyaho ieu si makmum binti qalati imamihi kana pundah-pindah imamna ieu si makmum. Jadi imam ruku urang kudu nyaho ruku, imam sujud urang kudu nyaho sujud, imam diuk atau tahiyat kudu nyaho urang tahu, imam tahiyat urang kudu tahiyat gitu. Jadi si makmum kudu nyaho karena perpindahanana si imam, gerak-gerikna si imam. Wa yajtami'a jeung kudu kumpul ya si makmum jeung si imam pi masjidin di hiji masjid au salasimi'ati dzira'in atawa dina jarak 300 siku. Jadi kumpul si makmum jeung si imam teh di hiji masjid. Wala yahula jeung ulah aya anu ngahalangan bainahuma di antara ye si makmum jeung si imam non hailun hahalang. Yamna'u anu matak nyegah ieu hahalang al istiqraqa kana nyieun jalan. Tah, jadi ulah nyieun jalan antara si makmum jeung si imam, misalkeun salat di Tegalan salat Id atawa salat Id contohna teh. Kumpul si makmum jeung si imam di hiji tempat. Tadi tengah-tengahna teh teu meunang nyieun jalan satapak paragi pangliwatan teu meunang. Jadi kudu rapet antara jarak makmum jeung imam teh. Teu meunang aya jalur paragi ngaliwat gitu. Wa ayatawafaqa jeung yen kudu ngamuapakatan atawa kudu sarua naon musholataihima runtuyan dua salatna si makmum jeung si imam. Ruku-ruku, sujud-sujud, nangtung-nangtung, Fatihah gitu. Wa alayata khalifa jeung ulah nyulayaan ieu si makmum ka si imam pisunatin dina pasunatan tabkhusu anu nyulayaan tabkhusu anu banget non al mukhalafatu nyulayaanana
piha dina ieu sunat. Wa yanwiya jeung yen kudu nganiatan ieu si makmum al iqtidaa kana turut atawa kana anut ma'a taharrumi sartana takbiratul ihram bil jum'ati dina salat Jumat wa qabla mutabaati jeung dina samemehna anut wa tul tidori jeung dina lilana ngadeg bil ghairiha dina liana ye Jumat. Wajibu jeung wajib alal imami ka imam niatul imamati niat jadi imam fil jum'ati dina salat Jumat wa muadati jeung dina salat muadah watus sanu jeung disunatkeun ieu niat jadi imam fil ghairiha dina liana ye salat Jumat jeung salat muadah. Paslan gusul mayiti wallahu a'lam bissawab. Segitulah.